na nuni na nuni 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 na 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 na. Kang? Ay sugan teh ngalasulo. Kalau kang nanunun di dinya. Horea mah tuh ni aing ngalasulo ge hujan kieu milipis. Milipis ti mana bawa? Jeung baru ngalasulo. Ngalasulo maneh mana? Pan butuh tinggal geus eueuh suluh. Rek mirun seuna. Atuh ku kompor we maneh teh ku kompor. Tegak blegas. Buru tak buru ngalasulo. Aing mah ampun ngalasulo. Aju buru. Aing ampun aing. Mana ayo kowe ngajedog teu piranti tah ngalasulo nanunun di dinya. Kunaon coba gerak. Ka tentraman pisan sakitu kamari cekan aing teh ngalasuh teh banget teuing aing pisan pamajikan teh hayo we kitu lagi lama aing jadi bosan da boga pamajikan kitu teh aing Yong-yon cenah. Tiis ceuli herang panon. Kang? Nah, kemana sama tadi ayah di dieu? Ampun! Akang! Akang! Kunaonnya? Naon atuh sia teh? Itu tah ngalasuruh teh ngadon sare di kebon. Kudu manehna aing cicing di imah geuninganan. Ngomel we hayo. Heuh pan nyaho eueuh suluh rek teu ngomel kumaha eueuh kahideungan pisan atuh Kang. Di tangan teh tadi belaan samak dibawa ke kebon ai akang kunaon Pan kenal di dieu aing jongjong. Nah kumaha lo baru nyet ieu? Bagi maneh lo baru nyet teh mending keneh reungit daripada mulut maneh aing mah. Heudat eueuh kahideungan atuh. Lain kahideungan pan kamari teh geus ngalasungan beak jeung beak emang mana Minggu kamari naon atuh maneh teh? Geus saminggu oge minggu kamari geus saminggu. Ari model kieu carana mah aing balik bosen aing mah. Asa bodoh teh teuing. Aing mah balik ka kolot aing Panganguran wae kepirangan ngalasuluh maneh mah. Aing mah hayu we. Cika tuh anu mawa nu kieu sia mah atuh salah kitu gawe. Mawa nu kitu. Cik sia teh aya salah kitu gawe teh sing ngamaklum. Sabanget yang lain ku masalah gawe nengen suluh. Heudapan isukan we atuh ngalasuluh mah emang geus beurang kieu. Nari maneh? Belaan sare di kebon asa ku teu mikir tinganan. Maneh teu mikir mah. Kan hayu we. Kahideungan tinganan. Aing pusing. Ka maneh teh aing mah. Ngomong kumaha apa majikan teh ari kahideungan mah mikir atuh coba gerak. Sugan maneh mau ieu teh. Naon? Mau udin jeung kopi. Udun kopi. Ya, pengangguran kitu ge. Bat sia. Apa mana? Mana? Heran ngaboga salaki teh. Belaan molor di kebon asak banget tinganan kadeulna teh. Barari kieu aing mah teh. Kudu ka mana cenah ieu teh? Jangan perusahaan. Nyawa nu ngajak saurang pun jelema teh perusahaan teh. Bari jeung pamajikan kan bawel we. Aing mah teu bisa ngartikeun kana salaki teh bahwa keayaan teh keur kumaha. Bawel we aing mah. Kang? Alah, Keur naon cicing di dinya? Can liar? liar ka mana atuh nyi? Liar we maneh mah. Liar jeung liar. Sugan. Ai liar hungkul mah bisa ieu lagi urang liar ka mana we? Ka kebon. Can ngomong pamajikan karek nanya kitu geus Narek naon atuh? Sugan kitu. Sugan. Kita geus beurang. Liar-liar ka mana we atuh Kang? Daripada cicing tamu kitu ke kebon-kebon coba gerak. Di kebon mah aya naon? Aya sampe, aya koreden, aya suluh, heg bawang aja dong gue di dinya. Dinya di mana? Di dinya cicing. Aing ampun lieur maneh mah.
batur mah hayang kitu mah babarengan ning ka kebon teh salaki jeung pamajikan teh isuk-isuk teh ararinit. Ieu mah nitah we ka salaki hungkul ai maneh ngajedau gue sia mah. Udah ngajedog di imah ge puguh ngurus anak. Lah, pagawean imah. Sekarang deh. Hayu ai deh ka kebon mah. Ya ulah sok nganalkeun pamajikan Tuh, jadi ya. lalaki mah ini sorangan. Batur mah urang Dan nungguan pamajikan mah di imah teh barang gawe barang pamajikan oge. batur mah ka kebon teh. Hayang Sauyunan. babarengan memang masak Nyaho gitu. atuh naon-naon ge kudu bareng. Maneh mah Gitu bingungan. nitah we unggul ai mah geus pusing ka maneh teh da. Sebenarnya mah Hari akang rek kumaha ieu teh? kena keur cicing lah akang mah. Urang teh ngurus di imah teh meureun loba pagawean, nyangu, gekero masak segala rupa nyeuseut. Isuk-isuk ya tuh nyangu. Akan mah ukur ka kebon hungkul. Aing Aku pusing kudu nganalkeun urang pamajikan. pusing aing Ampol sekalian gerak batu. tuh nya maneh mah Satu gerak udang itu. kesalah kitu mah kitu-kitu. Udang, lain ulah kitu-kitu teuing ai kedua mah pasti. Saha awewe mana anu teu bael ai salah. Aing teh geus serius teh. Nah sia. Kebon bos. Seri segala rupa sia. Kayak semo segala. Nah heueuh atuh bibir tawel mah kudu cangkemos ku aing. Mane pangadulaan deui anu teh segala. Masih teu bawa ih. Bawa si teu bawa. Paham? Kata ini Ini ke mana? ke kebon. Kan itu nyi geus setengah 3 beurit. Kira nyebut sampe atau setangkal mah bener. Nyangu we sia teh Ai sanggup mah gede ngan hayang sampe atuh teu pira kan. Atuh kesorangan we atuh. Gusti nu agung apanan teuas berat Aing atuh pusing aing ugilan pangkal mikiran diri kamu teh selalu pusing, saya mah pusing dengan kamu, keadaan kamu begitu cerewet bawel sama aku sudah lelah menghadapi kamu. Kenapa sih kamu selalu bawel sama aku? Serasanya aku pingin ganti pemajikan. ganti pemajikan hiji ge Masih laku, aing mah. ripu hiji oge Beda. aing hese barang daang komo ganti pemajikan leheung lamun Udah, hese tapi barang duit. daang teh manehna comel wae, nyarewel wae. Sugan anu anyar mah bager atuh, jadi kana milikna babari. Geus kitu sia mah dibanding-bandingkeun can ge encan. Mah ada beteuing teh. Arek ganti. Heeh, aing mah. Bener. Bener aing mah. Si aing sia. Ulah balik deh. Namun balik deh ku aing rasakeun. Balik deh rasakeun. Sia ini. Ya. Paribasa rek balik paribasa mau. Datang di ka imah ke aing keneh sia dasar teu mikir tinganan. Aduh, ieu kulir mending lila-lila teuing nganterkeun teh geus 3 poe kieu. Gawat lamun katarima ku pamajikan teh euy. Duh. Lain barang leutik mangkali. Kang. Ya nu akang liat. Naon nyi? Aduh, Kang. naon? Lain. Naon? Ya nu akang liat. Naon kitu ieu? Paket. Paket. Acan asya mas kamari ngomongna 50.000. Nah iya sebanyak gitu. 150. Ah, ieu mah teh bener Kan eta sok ngabobodo urang geus dipangaliakeun dia sia dia kun duit nu eta. Tah, teu bener meureun ieu mah salah meureun. alah na piraku bohong tukang jualan jeung paket da meureun di dieu ge aya tulisanana. Ngabohong. Aya paket, Mama 50.000 pangmayarkeun 150 ieu naon jerona? Paragi musik. Astagfirullahaladzim lah anu kitu tibatan meuli beas aing ayeuna mangar nu kitu. Itu dibayar kumaha pan teh ngaran maneh Kang ieu tadi dieu teh. Kudu kumaha tuh da? Geus teu Lah ngaran atuh. Heuh pan urang teh hayang ngamusik. Meni 150. Heeh, 100. 50. Apa ka aing? Gantian sia duitna. Alah, teu kudu digantian atuh. Eta tong dibeutkeun napan beunang 150.000 Kang jang meuli beas. Kalau dibelikan kan kieu patut. Terus anak kumaha urang meuli beas? nganyuk we atuh. Maneh nu nganyuk. Beungeut sia. Ah, ari maneh kesalah kitu. Kitu. Make jeung Kudu kudu teh. Meni kaya ngomong nek. Mama 50.000 paket. Mama caduk asu siapa mama? Nyai siapa? Mama yang disebut mama ikalakuan gitu ka aing teh. Ai kamari mama ngolok mah cenah eta pangmayarkeun paket 50.000. Ai datang sabaraha ieu tempo. 150. Saha nu salah?
Teuing. Akan nu Aneh salah. salah mah kaing mere duit atuh pego. Naon ieu teh? Nya geus we teu kudu dipulangkeun deui geus pego mah atuh. Naon make pego segala iraha ieu teh? 150. Mana gantian? Lah atuh teu kudu digantian pan da sarua wae atuh. Naon itu make sarua naon? Heuh pan duit maneh duit urang duit maneh. Lain duit urang mah duit urang, duit akang duit urang. Aing iraha boga duit mah kitu mah. Heeh, Terus sama? duit. Mah gantian eta teh hayang nyaho ngabobodo kitu. Keisukan we atuh meni bawel Boga teh duitna. Beak pake meuli udud. Astagfirullah. Pan maneh ngeuneu tara panglikeun udud-udud acan. Heja, ye dengekeun jang naon udud oge itu barang hak an nyangu mah sia teh. Ah, mending kana udud aing mah. Astagfirullahaladzim. Kieu tuh. Siapa bina-bina tinggalan paket aing gelaan teh nyangu sia.